Eh, mana milihnya? Nya, jadi kumaha? Ah, henteu ngaramal kajen teu. Ngaramal naon? Oke, pasti orang papanggih di warung. Ik papanggih nama da manis sok ngutang ke warung wing. Ayo, minum mah. Teu ah nun. Yang geus satu. Sembilan kena dia nya. Buka tuh. Kemarin masih di jalan kayaknya tadi ya. Istri tadi dia itu langsung sebelah jam dia nyaho. Bila lihat tinggi tas kemana dia? Kepo. Daik teh jadi sekretaris konveksi. Oh, Milia, itu kan Simon badan konveksi. Hah? Jadi sekretaris? Ya udah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya surat Saha? baca B. Yes ah. Ayeuna ternyata ramalan orang salah. Da pas ka warung da warungna tutup. Jaba diinget-inget hutangna masih gede deui. Saha deh? Ya bisa dia. Yang tadi itu jelas ngaramal. Assalamualaikum. Ih, si kaya tamu nih. Jadi Ayo. kan mulai. Ayo. Non. Assalamualaikum naon enggak? Non di mang. Milana ya. Naon? Teh aing. Heh, nilai aya teh. Kepo nih. Bang kawarannya. Woles mah woles lah. Kayak tenang pangagrokeun ieu. Teh, kowe ngageroan. Sadi? Iong jaluk nih. Tuh. Hai. Ini nyari mah orang. Boro-boro imah maneh. Nomor 9 maneh ge nyaho. Ya, undangan di maneh. Oke dibukana. Mun winis balik. Oh, ulah yang buru-buru buka. Can maghrib mah kebe mun maghrib bukana. Jadi puasa. Encan deh. Encan lah. Ayo baik lah. Ayolah. Ayo pamitnya. Isuk deui. Oh, kadede ge kajen. Assalamualaikum ulah. Waalaikumsalam. Balik. Pengumuman undangan jeung milea di poe Senin sampai Sabtu. Gawe di konveksi lamun poe Minggu mah gawe seg teu kajen. Hai, milu deh. Bunga teu naon. Ayo milu mah. Yang satu mun moal ngek milu lempang. Mana tak mau motor, kumaha motorna? Kajen sembahkan di dagu mah nyolongnya meureun. Milea ini lempang. Heuh ya hujan deui geura. Ayo tuh Milu. Atuh hayu. Bro, itu aya motor nu kamari nganjang ka Teteh Uing. Ih, geuning. Sung digolondongkeun yuk. Ayo atuh gaskeun. Emang lihat asli pakai jaket tadi kok. Ih, motor aing sindi. Aing
motor aing leungit dia masih kredit. Motor makan ikan mah. Aduh, ini nyolong.